Ari kopaz teh sarung tangan ngan pedah dihususkeun pikeun awewe. Kan sarung tangan teh aya anu khusus keur awewe, aya anu umum ya. Dari lalaki mah jarang. Eta cenah sarung motor, lain sarung motor atuh sarung tangan paranti numpak motor. Dihususkeun ke lalaki da awewe ge make gitunya. Ieu mah nu dikhususkeun pikeun awewe. Biasa nama naon tuh ngaranna teh sok aya talian ning di naon ditalikeun kana ieu tah kana rama sok ningalian tara di dieu mah eueuh nya. Naon ngaranna teh engpoh deui. Loba di belah kota mangan di dieu mah tara aya nu ngangena ge nya. Tara aya dina ayana ge meureun disarebut aduh kemana ukti. Tah teu kenging saur dina ieu kitab mah nya. Ngangge sarung tangan anu dikhususkeun keur awewe ke wang milarian contona nya geura. Wa huwa khasun bil mar'ati. Wa illa parajulu yahrumu alaihi lubsuhu kumapa megat ulah lalaki ge keur mah asa garibangnya lalaki mamake sarung tangan ari lain rek ngecor mah ngalakapol atawa naon we gitunya teu kenging. Wa kharaja bidzalika mayu malu lirrajuli payajuzulaha lubsul khufaini pirijlaini wa in asbaha alqapazaini. Tadi mah make sarung tangan teh teu meunang. Kumaha ayeuna lamun sarung kaki? Sarung kaki teh naon eung? Kaos kaki, termasuk nu di luareun kaos kaki teh naon ngaranna? Sapatu. Tah kumaha ieu lamun ngange kaos kaki atawa sapatu pan sarua dina pada nutupanana tadi mah nutupan leungeun ayeuna mah nutupan suku. Ta eta mah payajuzulaha meunang pikeun awewe ngangge sapatu nya dina dua sukuna termasuk kaos kaki nya. Mangga eta mah bisi bade di sapatu geus bubuh hareudangnya. Kudu di sapatu jaba dina keramik bisi naon di soledat lesang teh keramikna. Kajaba sapatuna anu sapatu karet jiga nama bakal seset ngan eta menincak batur nyeri jigana nya. Tah jadi ngangge sarung tangan mah teu kenging, ngangge sapatu mah mangga cenah. Kumaha make sapatu tangan? Sapatu tangan mah nya. Kesimpulanana wal hasilu annahu la yahrumu alaiha illal qafazani wasatru ba'di wajiha bima yu'addu satiron urpan walau ghairu mukhayyatin katinin wa hasisin la satruhu bimain. Intina kasimpulanana teu haram keur istri nya nutupan ilal qafazani kajaba dua sarung tangan, nutupan dua suku mangga, nutupan dua bitis mangga, da eta mah geus jelas katutupan ku baju nya. Termasuk nutupan sawareh beungeutna ngan pedah kumaha eung? Renggang. Di dieu mah dicontohan bima yu'adu satiron urpan walau ghairu mukhayyatin sanajan henteu nyarung. Dicontohanana teh katinin sapertikeun ku taneuh. Teu kabayang zaman ayeuna namanya ditutupan ku taneuh. Aya ge anu sok teuas taneuh porang da lain jang tutup sirah, paling ge jang asbak nya. Ngan ari zaman baheula mah meureun da can aya naonna ge eung pertopian perdudukuyanana oge wahasisin atawa kujukut
jika orang mananya sok aya keneh aya lagi sok make jukut atau wadang daunannya tah etanya la satruhu henteu diitung nutupan bimain walau kadiron kumaha lamun nutupanana ku cai tos nutupan beungeut ngan nutupanana teh ku cai nya maksudna mah meureun di banyur ti luhur kan cai teh murag kana beungeut tah kumaha nutupan beungeutna teh ku cai mamawa aqua tiap hareudang tiap panas kucuran cai kan cai teh nutupan eta ge sami nya kumaha tah lamun nutupanana ku cai la satruhu bimain teu disebut nutupan lamun anu nutupanana cai nya cai mah teu disebut nutupan walau kadiron sanajan bukti cai nate cai anu kiruh cai kiruh dibanyurkeun ti dieu beureun nepikakeun ada mual ngaruhnya masing ku cai kiruh ge sugan beungeut nu tadina bodas jadi kiruh mungkin meureun saeutik mah nya ngan lodoh ngan mual we meureun kabina-bina nya nutupan beungeut ku cai anu kiruh intina lamun nutupanana ku cai mah mangga sabab eta teu disebut nutupan tutupan eung beungeut kunaon ku cai dina atuh eta mah lain nutupan nya beda jeung ku lawon mah sanajan aya lawon anu carang tetap disebutna nutupan afada dzalika asy-Syarqawi kitu nu dipaedahkeun ku Imam asy-Syarqawi salajengna faman fa'ala syai'an min hadhil muharramati fa'alaihi al-itsmu wal kafaratu lamun teh mah aya jalma ngarumpak kana eta paharaman mana paharaman teh eta anu ti mimiti lamun nu anyar keneh mah nutupan beungeut tuluy make sarung tangan lamun kamari mah lalaki aya anu nutupan sirah aya oge anu moro kana boboroan nyabutan kana jukut tuluy neuk tekan kuku buuk kumis buuk keneh nya bulu keneh jeung nu sejena termasuk make sesengitan lamun dilanggar teh maksudna dipigawe salah sahijina rek poho atawa bodo